Lamun tenarik be, kersel ya. Ayo naon sih ibu bae? Saya. Halo pak. Keur di mana wan kuari? Keur di imah ya mah pak. Lamun teu sibuk mah mending teang sawit ka di ka kebon. Oh siap, ka kebon nu urang teh nya. Oh bener. Telepon si Dadang heula. Halo Dang, di mana Dang? Di imah enak nak. Nah, yang tadi bapak nelpon. Urang ditanya yang sawit ka kebon kuari. Oh hayu burung siap. Halo geus kali ku yang ditungguan. Ha. Yang aku yang sawit teh nya dititah tadi ku bapak nelpon. Untuk bayi mah orang libur heula, soalnya jemputan lagi can jelas sih can mereka kabar deui. Bu bayi nya. Eta karek nongol. Hayu aja bapak bisa nungguan ke. Kadi aing nu mau mobil Dang. Ya bawa ya. Anu ieu ini sawitna ya. Atuh eta, penuh sesaha. Awu meureun keur ngaralaan keneh ieu. Moona ulah loba-loba nya. Emang kunaon? Bisi moal nanjak urang. Tenang bae aing nu moana mah. Ulah sok tenang-tenang, Enggak, sudah sieun-sieun aing nu moana moal. Hayu burung urang kana mobil bisi geus geus beres sih, Mang. Engke seueuh deui. Siap ya gitu mah. Weh, urang nanjak moal yuk. Nanjak percaya ka aing. Tuh cek aing ge lah, tuh nanjak, Pak. Turun nyar ganjel. Dang, mana ganjelna, Dang? Oh, wong siniangan ge. Laju aing kumaha? Mundur mundur setik-setik. Weh, Dang, tulungan aing, Dang. Weh, rem. Hampir-hampiran aing ngaguli. Tuh cek aing gitu nanjak kan, Dang bener sorangan. Atuh lah tanjakan lagi luhur. Tambah kau yang pakai gigi 2. Pinter 100 jeung sorangan, 200 jeung urang. Gede ka dia, Dang.